Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina jejer cariyos anu kakantun kamari dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak bagian ke-15. Para mitra kasadayana mangah pados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan we ieu dongeng teh. Mangga maranco manco. Kocapkeun kamari teh si Komar arek habogoh kitu nya ka Neng Lisa. Si Koci mah tuh jelema naon. Pagadagan geus ku dewek wae geus diheureun penta ka Pak Haji lah. Cag mitra urang simpen heula carita si Komar nu arek nyokot kalapa bari jeung arek ngaheureyan Neng Lisa isukan. Urang caritakeun bahasan keluarga bahasan. Waktu harita teh keur kitu we pada araya di harimah kitu nya. Neng Dewi mah sakola can mulang da can lohor. Atur tiluan di imah teh. Kok nyarita bahasan ka si Amu keur paduduan heula Neng Lisa di kamar kitu nya. Duaan ngobrol di dapur. Aing Amu asa jiga nu bogoheun ka si Kosim ayeuna mah budak teh nya Lisa. Nya sidikan ku abdi oge di tanget-tanget di dieu teh. Jiga heueuh kaciri lah beda aya nu bogoh mah. Nya kumaha urang mun minantuan jadi si Kosim jadi minantu urang. Nya teu nanaon ari kuduna mah. Da urang mah tiba heula oge geuningan hirup bebarengan jeung Abah jeung urang duaan teh ti eno paribasana mah. Urang mah da teu manang kanu harta kanu kitu kanu kieu ge nya. Kitu ari kitu na bae antep keneh da ngarora keneh cenah barogaeun geus barogaeun pikiran geus keur mangarora tah mangadarewasa antep we. Tekung si Lila kuruduk Neng Lisa ka dapur. Nuju nyarioskeun abinya. Atuh kurang kireum duanana teh nya Bu Haji jeung ieu teh jeung Abah Hasan. Euy ada nya ngomongkeun ge lain ngomongkeun goreng Abah mah lain. Geus gek diuk di dinya tah na kursi makan ngariungnya di dinya di dapur gitu. Lain jiga nu ditingali teh ku Abah. Lisa teh jiga anu mikaharep ka Jang Kosim. Atuh rada beureum beungeut nya Neng Lisa tapi da geus hate teu bisa katahan. Pokoknya jujur terus terang bener pelet THD. Semuhun Abah da aritos kumaha di mana mah teu tiasa dibobodo atuh. Abdi bade balaka we. Kumaha Ci hayang nyaho? Nya cik sok kumaha Neng hayang erek kumaha. Nya abdi teh bade ka Kang Kosim we nu orang lembur wios. Sanajan teu aya damel oge dari rejeki mah aya nu ngatur. Kitu ari nanaon ge da aya nu ngatur. Namoal ieu kitu engkena moal kaluhung. Moal tos diemutan ku abi dibulak-balik da sidik beureu malahan mah abi teh hoyong we penak wae sareng Kang Kosim teh. Atuh ade kitu mah keun bae da isukan ge kada rieu karawe pan deui meureun dua poean deui mah. Oke urang balakakeun atuh.
Wios ulah waka dibalakakeun Abah. Keun we engke da saurna mah Kang Kosim yang bade nyarios. Jadi akang aya namanya asal masih Kosim. Atuh syukur pek teh teuing ari keur ambu mah. Arek ka saha ge teu pipilih ka bawana komo ningali kanu bana mah henteu. Urang mah lain jelema karitu nya Bahnya. Oh, amu Rokaya. Oh, can bae. Keun we lah nya kitu we bae sok teu nanaon lah. Arek kitu arek ge nu penting mah cing bisa ngajaga diri we. Semuhun atuh nuhun Abah abdi tos balaka da isin mah isin adi tos kumaha daripada jadi jerawat batu teu diucapkeun mah. Okna teh mitra. Oke jeung jadi jerawat batu sagalanya. Ari tos kakedakeun mengemplong abdi kanu janten sepuh. Oh, atuh ari kitu mah geun bae gosekeun. Heueuh geus keun bae. Tu itu atuh jig. Abah arek kahareup arek katepas. Di dieu bantuan atuh inung maneh sakedeung deui meureunan rek lohor. Jeung moal arek pesak-pasak moal indungna. Ambu, engke we masak mah ieu we. Kurat keureut heula jang engke pasakeunana. Masakna mah engke we jeung nyangu. Wios atuh ku abdi nyiksikanna mah. Amu napina da abdi teu tiasa napi beas mah. Atuh bener kitu sok atuh. Rawe atunya semestina awewe kumaha di darapur. Leos atuh si Abah kahareup bahasan kana tepas kanu kursi itu. Kursi males gitu kursi hoe ranti nyantai gitu. Sajeroning bari udud deh jeung ngopi. Jeung ciheu aya cikopi mau cikopi ti dapur. Manehna teh diukna kursi teh asa mikiran wae jadi kepikiran. Naha budak jadi robah gitu. Geus maju rek saminggu. Maju 4 poean, 3 poean meureunan, 3 poean lah. 4 poe kitu nya geus daek geus beda. Make jeung betah di lembur malahan mah geus boga pilihan make jeung rek kasih kosi. Dari Pak Haji tara ambil pusing da meureunan da ongkohan naon ge geus aya nu ngatur. Lenyun we udud. Bari jeung ngopi. Kulup hui waktu harita mah hui ieu hui ganola. Hui ganola ayeuna aya hui ungu teh ungu pisan da teu heula mah ganola semu aya bodas aya unguan kitu nya. Ayeuna mah hui ungu we ungu pisan. Mitra teu kakocapkeun wanci wanci lohor ngong adan. Ya seperti sakumaha mestina biasa kacara rai sarolat geus kitu teh. Sarolat tekung silila bari jil deui heuh kalaluar deui mata si Amu jeung Neng Lisa mah di kamar heula cenah pokna teh arek ieu cenah naon teh rek beureum heula teu kuat. Amu abdi mah hoyong oboh heula tunduh. Heuh gue atuh da gawe ieu da geus engke we. Asar dihudangkeun memeh asar. Sok we jigi atuh rek ka kamar mah rek beureum mah. Amu Jumi punten mitra. Amu Rokayah. Abahna. Naon? Ya di dieu ye di hareup. Sugan teh ka mana we? Eukeun bae ari aya mah di hareup. Dan Neng Lisa mah tadi ge jeung ngaleosnya ka kamar nutupkeun pantro. Arek sare beurang sananya istirahat lah kitu nya. Mitra teu kakocapkeun nyerelekna waktu. Teu
geus kasorang asar kasorang magrib kalampah teu loba catur jeung carita di waktu eta kocapkeun bada isya geus bareres salat isya hayang mastikeun si Abah Hasan teh ka Neng Lisa yang arariung deui di tengah imah teh hampura nya mitanya aya dongeng mah kieu bulak-balik tekok dari tadi bulak-balik mah teu kurang merele gitu. Anawi gitu laras mu kamu lain apa mah asa lain teu percaya gitu nya ka pangeran Lisa bet milih jadi kamilih Kajang Kosim bogohna heuh ari geus kumaha keun bae urang mah urang sambung doa we atuh ari ngaran kolot mah Abah ari kituna mah wi ceuk Dewi kumaha eta Teh Lisa ka Kosim teh nya kitu we Abah nyada nya mun bogoh nya bogoheun katinggal ku abi mah da kamari ge euy agak rada rek kaceplosan Neng Lisa teh Neng Dewi teh naon kamari gitu henteu kitu kamari nyarios ka abi hoyong amengan na iraha-iraha mah ka bobi Kang Kosim oh gitu keun we da digawe keneh sukan ge diopoean deui lah di dieu ewe ari ulin mah geus nyaose Kosimna sumuhun atuh Abah engke urang wartos ke si eteh teu kungsi lila mitra datang doh nyi Neng Lisa teh ti kamar aduh menuju ngarariung ieu teh nuju ngobrolkeun abdinya pasti dari geus kumaha Nyai Neng dari geulis dari geus kumaha da sidik asa beda heuh asa jauh tina sangkaan gitu make jeung milih ka Kosim ka Jang Kosim nya tari tos kumaha dari mana abi nyantel mah panginten da Abah amboh Abah boh ambu tos ngaraoskeun panginten keur masa ngora mah nya masa muda oh eta kituna naon Abah mah teu nyarek teu naon cing tara ieu we cing bararener lamun ieu teh cing bari sangajaraga diri mitra eueuh obrolan anu penting pisan ukur kitu reup-reupan maju ka peuting atuh cing kaloloyong nungtutan abi bade kulem tos ieu tunduh Neng Lisa heuji atuh nya abi oge hoyong bobopa Abah bobonya abi ge heuji atuh wi cing laleos budak dua teh ka karamarna masing-masing kumaha kamu pandangan amu ji kumaha geus amu mah pandangan keun bae we kumaha jarinisna we da ari jodoh pati bagja cilaka manging Allah anu uninga jeung anu boga ari kituna mah geus baelah tong dibahas tong dibulak-balik wae haben diobrolkeun da anger mitra atuh teu kakocapkeun nya istilahna mah geus ngararampi ka karamar pareureum geus teu kungsi labrai we kitu nya caang panon poe tubuh geus karewat malahan mah geus daratang deui Kosim jeung Cibopek Assalamualaikum eueuh nu nyambut waktu harita mah tapi aya nu nemalan nu gura-giru Waalaikumsalam Akang Kang Kosim mangga atuh Kang bade kalebet heula entong Neng di dieu wios di luar muhun Neng di dieu we lah si Bopeng teh atuh urang ada moal lalaci kopi leos atuh Neng Lisa teh ari pek teh geus disadiakeun ku si Amu
Ari ninyuh kopi nama ninyuh atuh ku Neng Lisa. Naon ninyuh naon Lisa? Mohon iya kopi itu dah anu Kang Kosim sareng Kang Bopeng terus araya. Oh, Oh heus jig atuh. pikeun karunya tah engke tah ieu cain tehna jeung teh gelas jeung cangkirna tadi tu. Keun we ke opieunana ieu ku amu keur di ieu aya Nagasari jeung ieu jeung Katimus nang nyieun kamari teh pan. Mohon atuh abdi kapayun heula. Eos satu bari mau baki jeung mau mau dibakian gitu cika pisong. Iya Kang Kosim ngopi heula. Kang Bopeng. Iya ngopi heula Kang Bopeng. Oh, nuhun atuh. Neng. Ih, meni geuleuh da kasih Akang neng deui. Sebut we atuh Lisa atawa Lis. Geus Lis. Nya Kang Bopeng. Duka teuing atuh da abdi mah teu terang ti mimitina nenek Neng. Abdi mah Neng we. Nya wios ari Kang Bopeng mah neng we. Dari Kang Kosim mah abi ge terus ngobrol wengi ka Abah. Gebeg atuh mitra Kosim teh rada reuas. Ngobrolkeun naon Neng? Lis. Nya abi terus balaka we kanu jadi sepuh. Rek ieu ka Kang Kosim. Atuh mitra Kosim teh kuat. Hampir rek murah gelas ku bakat reuasna. Tenang atuh Sim keun bae meureunnan da sini kudu kitu lain hayang maneh teh ka Neng Lisa teh. Aing asa teu percaya we. Ah, make jeung teu percaya sagala. Tong haharewosan ah. Pok Neng Lisa dua lalaki khususna mah ka si Kosim. Teu kungsi lila torojol bahasan. Geus daratang geuning surta ngopi heula tah. Neng rokona di etu tuh di luhureun rak cokot. Talang ke mitra cokot 2 bungkus di luhur rak teh. Samsu. Mangga ieu Kang Kosim, Kang Bopeng. Atuh diparesek udud teh nya arudud bari jeung ngopi. Cikopi lain ngopi ari ieu mah ngopi mah kadang pan benten nya benten hartos aya nu ngopi jeung cikopi mah nuju ngopi cenah. Padahal nuju ieu ngaleueut cikopi. Hampir mirip sareng ngopi mah ngopi lalauh. Teu kungsi lila kuruduk si Ammu Rokayah mawa Katimus jeung opieun sejena kanu piring. Tah sok ieu bari di ieu aropi opieunana ieu. Naon tah aya tah opieun sok we lah saaya. Atuh nuhun pisan Bu Haji. Atampi ieu ge kopi ge nuhun pisan rokok meuni sagala didamel teh. Keun bae atuh da digawe. Da kudu kitu ari nu digawe mah. Pok Bu Haji Rokayah. Oi sok we udud pe. Eta Jang Kosim sok. Atuh sing saruruput cikopi bari jeung arudud. Kocapkeun panon poe geus rada caang geus beray-berayan jam 7 kitu nya jam 7:30. Deureul we atuh. Bade dikawitan ayeuna we deui Pak Haji. Itu teh supados mudah-mudahan atuh beres dinten ayeuna sadayana. Wah, kurarasaan mah moal euy ngajembrungna tingali ka ditu makan Sok pegawe we rek sapoe deui rek 2 poe deui.
Semuhun Akang. Wiyo sok wewe dapi damel. Kadewe cing ati-ati bilih aya oray Kang Kosim. Mitra ka Kosim geus ngaakangkeun cenah mah. Geus beda gitu. Sok atuh. Eng, eta na cain tehna besi ieu. Barutuheun ke simpen we di dieu. Gelasna nanaonna. Muhun bah. Ku abdi disayogikeun Kang Ongke. Bilih hoyong ngaleuleut di pali ditu dicaketkeun tanggal kalapa. Oh, kan bae sok. Lut atuh mitra nya kanu nyarokot parang anu kamari diteuneun. Teu fungsi lah heujoler garawe nya. Bet teu biasa sailaharna ngababad bubad-babad gitu duaan. Kang Kosim, ieu caina di pali dieu ieu nya. Nu rada iuh dinu caket tanggal kalapa. Mohon Lis Neng Eh, anger ieu mah. Ngeutos we, Lis. mohon atuh Lis sok we di dinya. Eos deui nya. Abdi di ditu we, abdi di tepas sareng bade ka lebet heula ngayeu amu ngabantuan amu di dapur. Pok Neng Lisa mitra. Eta Sim. Beda euy bogoheun geus bener. Bogoheun ka maneh. Neng Lisa teh. Oh, bae. Ai Bogoheun kita urang aya jadi teu bogoh. Aha sia jadi tibalik ayeuna mah. Jadi tibalik. Cuk si Bopeng. Teuing cicing lah kumak kuring. Ayo gawe deui tong loba ngomong Mitra, Kosim geus boga rencana kurang hade da ku nyeri hate. Kocapkeun sekitar kira-kira jam 8 aya nu datang ka mobil dolak arek nyokot kalapa si Komar dan kawan-kawan. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam geuningan Jang Komar. Tuh sok atuh naon rek dipuat kalapa. Mohon Pak Ji. Ade dipuat kalapa teh. Parkirkeun ya mobil teh nya. Punurkeun. Teu fungsi lah ditararaekeun ku barudakna tiluan jeung kenek dua jeung manehna saurang supir hiji jadi bebarengan we kenek jeung supir naikkeun kalapa. Geus teu kakot teu ieu teu lila geus naik kabeh kalapa dibulen we ku terpal kitu nya. Kalian luak liuk si Komar teh mitra hayang ka Neng Lisa teh ninggalieun Neng Lisa mah ti dapur aya da geus masket geus nyantel ka si Kosim boro-boro hayang bijil nyumput cenah aya. Kamana apa? Baji urang kalih teh Sakola Neng Dewi mah. Lisa mah itu di ditu keur di dapur. Bantuan si Amu barang gawe. oh gitu. Menawi teh suganya menawi teh gitu bade ninggal nu naikkeun kalapa gitu bade nyaksian. Wangi jeung kudu disaksian dihitung geus dibayar geus. Teu naon geus we. Atuh mitra kecewanya haneueul gitu si Komar teh teu bisa ningali bidadari. Teu bisa ningali Neng Lisa. Atuh teu talangke da sieun bekaberangan nyangkeun kalapa tur teh naraek kana mobil pamitan cing laleos. Geus kitu laleos we init teh mobil. Kadaueuh euy aing boro
hayang ningali atuh rek kenalan dari nama pek teh goreng wisit bae geus we. Ayo terus bisi kabur ka beurang teuing ka pasar. Teu kocapkeun geus nya cing laleos nu meuli kalapa. Waktuna ayeuna kocapkeun geus taruang nu digawe teh nya sasamari sarua kitu istilahna mah. Malahan mah Geus we Jang Kosim. Atuh ieu Neng Lisa geus ngobrol ka Amu jeung ka si Abah peuting. Kumaha Jang Kosim? Atuh isin nyariosna ge abi ayeuna mah engke we teu suwih. Ayeuna menuju di damel teu paruguh. da geus taruang geus ngaroko kitu nya dar deui gara we. Bener teu geus kedua poe da ku ngajejemrungna eta euri. Teu kakocapkeun geus lohor marulang. Neng Lisa teu weleh ngeupelan wae ka Kosim 50 ribuan dua malahan mah ayeuna mah. Teu bebeja ayeuna mah ka si Bopeng ge aya nu disumputkeun geus mulai disumputkeun ka si Bopeng. Jadi atuh mulang tuluy ka imah. Ku aing ayeuna mah dipulot dipulut. Duitna ku aing kerek diajak ulin aing ngarek nyoba ngetes ku aing ngarek ngetes cik pangmeulikeun sapatu aing jeung calana jeung jaket kulit we gaya aing. Mitra si Kosim geus goreng weh niatna asal tina bogoh teh datang ku nyeri inget kanu papangih anyar pangi. Di Ciduhan jeung Ciciduh jeung jubras-jebris make jeung ngomong amit-amit tah eta nu matak jadi malik teu suka si Kosim teh dendam gitu nya tapi secara halus arek dipulut arek dieret cenah Neng Lisa teh euleuh mitra waktuna kabujeng CF cageula urang tuna heula ieu carios enjing urang teraskeun deui dina judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-15 enjing urang teraskeun deui di bagian ka-16. Sakitu hapunten kanu kasuhun kasadayana kadulur-dulur kabaraya salam dunya. Tong hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring kanggo Guun. Sakitu nu kahatur di simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.